Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak mugia aya dina kawilujengan. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep ayeuna urang baris diajar ngeunaan kalimah kaayaan. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngawangun kecap jeung kalimah kaayaan. Naon ari kecap kaayaan teh? Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Kecap kaayaan disebut oge kecap sifat. Kalimah kaayaan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap kaayaan atawa kecap sifat. Pek titenan contona. Kasehatan masyarakat teh pohara pentingna. Kalimah di luhur diwangun ku jejer jeung caritaan. Jejerna sama dengan kasehatan. Ari masyarakat caritaanana nyaeta pohara pentingna. Eta kalimah di luhur disebutna kalimah kaayaan. Lantaran caritaan eta kalimah mangrupa gundukan kecap kaayaan nyaeta kecap pohara pentingna anu asalna tina kecap kaayaan penting. Contoh kalimah kaayaan anu kahiji Imas teh pinter, anu kadua warna bajuna bodas, anu katilu Peunteun rapotna alus, anu kaopat watimah eraan, anu kalima cai solokan teh mani kotor. Jadi inti tina kalimah kaayaan teh ayana kecap kaayaan. Ari kecap kaayaan nyaeta kecap nu nerangkeun kaayaan atawa sifat hiji barang. Anu salajengna nyaeta rupa-rupa kecap kaayaan. Anu kahiji kecap kaayaan nuduhkeun warna. Contona hideung, hejo, koneng, kayas, jeung bungur. Anu kadua kecap sifat anu nuduhkeun rasa. Contona amis, pait, asin, tiis, jeung panas. Anu salajengna nyaeta anu katilu kecap anu nuduhkeun ukuran. Contona gede, leutik, panjang, pondok, lega, jeung sempit. Anu salajengna nyaeta anu kaopat kecap kaayaan sifat. Kecap kaayaan sifat sok dituturkeun ku kecap katerangan sifat anu hartina pohara atawa pisan. Contona hideung cangkut truk atanapi hideung lestreng. Hejo ngagedod. Anu salajengna nyaeta koneng koneas, beureum eunceuy, pait molelel, tiis camewek, herang ngagenclang, leutik ngagalatik. Sangkan leuwih paham, lengkepan kecap ieu dihandap ku kecap katerangan sifat. Dicontoan ku bapa. Anu kahiji ipis nyempring, nu kadua kandel kadepik, anu katilu hideung lestreng, anu kaopat bodas nyacas, anu kalima pait molelel, anu kagenep panjang ngagebay, anu katujuh luhur ngalang-laung, anu kadalapan amis kareueut, anu kasalapan poek mongkleng, anu kasapuluh gede kadepik. Pancen hideep. Pek ku hideep jieun kalimah make kecap kaayaan ieu dihandap. Pigawe di buku Pancen Hideep. Pasangkeun kecap-kecap kaayaan kana kalimah nu tos disayagikeun di handap ieu.
A. Pait molelel. B. Hejo ngagedot. C. Amis kareueut. D. Panas ngabletrak. E. Herang ngagenclang. F. Luhur ngalang laung. G. Ipis nyempring. H. Oek mongkleng. I. Hideng lestreng. J. Panjang ngagebay. Pancen hidup. Anu kahiji, cai teh mani titik-titik. Anu kadua, di luar imah kaayaan mani titik-titik. Anu katilu, buah kina teh rasana titik-titik. Anu kaopat, buah gincu mah rasana titik-titik. Anu kalima, kulit lutung teh titik-titik. Anu kagenep, buntut langlayangan teh mani titik-titik. Anu katujuh, kicipring ieu mah mani titik-titik. Anu kadalapan, baju bijuju mani titik-titik. Anu kasalapan, langlayangan teh mani titik-titik. Anu kasapuluh, poe ieu mah karasana hawa teh mani titik-titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.